Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang sampurasun kasadayana mugia urang sadayana aya dina padang tayungan ti Allah Subhanahu wa taala, dimudahkeun dina bilari bilik rizkina, katut dibarokahkeun. Amin. Urang lajeng deui hanca carita dina judul Kasarung ka tempat munjung bagian ka 11. Mangga kasadayana caraketan kakocapkeun di gunung pasir, pernahna di imahna Ki Baralak si Gantar keur diuk we nyang hareupan jeung nyaksian ngadegekeun kana kekecapan Ki Baralak. Satuluyna Ki Baralak nyarita deui. Nah kitu sabarana mah ada urusan anjon jeung mamajikan anjon mah moal eta mah urusan keluarga. Nya keluarga anjon maksud teh nya kumaha anjon we eta mah. Ngan Ratu Sileu meureun teu panuju ieu kana kaayaan anjon. Jadi mun anjon masih keneh hiji saimah jeung jalma nu deukeut kana agama. Nah naon urang dilampahkeun eta mah kumaha anjon we. Rek tadi rek disingkirkeun, rek naon wae oge kumaha anjon eta mah. Tapi ayeuna mah urang kana urusan anjon we jeung Ratu Sileu. Ngeunaan pamayar anjon tina harta nu geus ditarima ku anjon. Eta teh kokoh kudu dibayar. Ya kumaha eta teh Ki? Yo eta teh Gantar. Cok Aki ge samemehna anjon mah beda. Jadi Aki tuh bisa jeung teu diizinan nyadiakeun kana syaratna. Dalah tolak kana syaratna. Anjon ge hayang dinuh kopi kapan geuningan ku Aki dititah nyon sorangan. Eta teh lamun anjon arek telek mah rek nolak-nolak. Aki teh bisa tuh diizinan cukuhan anjon acan eta teh. Iyalah. Dan nu sajan mah bisa disadiakeun ku Aki. Anu sareujung jeung anjon harita init ka dieu teh. Tapi kutalantaran gitu ya. Anjon kudu ngendong di saung Aki ayeuna. Lain di saung Aki di dieu. Tapi kieu lah teu mimiti sareupna panompoe. Anjon kudu babakti sakumaha biasa nu sok dilakonan ku anjon di imah anjon. Di kamar panyepen. Padah meureun ayeuna mah tempatna pindah di wewengkon gunung pasir ieu. Kitu cenah ceuk Ki Baralak. Dan Gantar ngahulang we ngabandungan kana caritaan di Ki Baralak teh. Manehna ge ngarumasakeun cenah yen kaayaan manehna munjung muja-muja ka siluman teh teu kalawan bebeja heula ka pamajikan anu teu mahna. Ayeuna meungkeut meulit ka manehna sorangan yen si Gantar kudu tanggung jawab kana sagala rupana. Tapi si Gantar ngabandungan we cenah teu loba carita Ki Baralak. Satuluyna Ki Baralak nyarita deui. Ieu eta teh Gantar. Kanyun kunang anu samemehna ku Aki dititah. Osok aku anjon dipoja-poja kalawan si mual eta teh. Taguna anjon kana kahayang anjon anu dilarapkeun mun tamenta ka siluman.
Wayahna cek kakek tadi kudu dilakonan di ieu tempat. Kalawan eta kanyut kunang teh diganti ku kendio. Ceuk Ki Baralak bari nuduhkeun kana kendi duta tadi geus ditunda ditepas di hareupeunana. Gedena eta kendi kira-kira saukuran botol leutik cenah. Satuluyna Ki Baralak nyarita deui. Tah, ari tempatna nya tadi di Patamanan Gunung Pasir. Oh, di tempat anu rada lega. Anu eueuh halang teh anu pernah ku ake anjor dibawa ka itu geuningan. Wayahna dina initna ge anjon teh ulah da hayang diantor ku aki. Kudu init sorangan we. Tah, ieu kendi satuluyna kudu dibawa ku anjeun ka eta tempat teh kudu kalawan tuluy-tuluy nambrak ulah teh kanangkup atawa aya halang anu aya di dalungkur eta kendi. Satuluyna anjeun tirakat di Taman Leuweung Pasir deka isuk atawa pas kadenge suara manuk atawa aya hayam ngorongok yang mun geus kira-kira caang sok balik deui ka dieu ka sahu aki. Tapi awas sakali deui dina bawana ieu wadah teu mimiti dicokot ayeuna ku anjeun engke dibawa ka itu ka Taman di Leuweung Pasir teh. Tika engke dilaksanakeun tirakat di ditu tuluy dibawa deui ka dieu eta teh ulah tika aya halang. Pokona mah kudu tetep nambrak kudu ulah aya halang. Oh, ulah tika nangkum gitu pokona kudu terus nambrak we anjeun ge ngarti murunan. Si Gantar ngan ukur cicing we uleuk dina hatena manahanana seja cenah rek ngalaksanakeun naon wae anu diparentahkeun ku Ki Baralak kaparang calamang cenah. Naon wae anu arek diparentahkeun ku Ki Baralak arek dilaksanakeun. Sabab lamun teu kitu sieun cenah manehanana teh lamun arek dikakalakeun ku siluman atawa teu sanggup lamun kudu dicokot siluman dina pada harita mah. Satuluyna eta pamenta ti Ki Baralak teh dilaksanakeun tangtu wae berat jeung pinuh ku gogoda dina wanci kira-kira suruh panon poe si Gantar geus init cenah ti imahna Ki Baralak ngalaksanakeun eta pagawean. Sanajan dina beratna teh teu henteu cenah ari ningali kana teh nyawa nu araraneh mah iwati kolepat nakalangkang anu sok ngagoda jiga nu nyingsieunan atawa kadenge cenah hawar-hawar suara jalma anu ting harewos ting kerendeng jika anu ngawarangkong tapi teu puguh bahasana kalan-kalan. Ieu si Gantar teh ngadenge cenah suara anu ceurik atawa suara anu ting cikikik seuseurean ting cakakak bala kecerakan kitu we cenah tapi teu puguh ti mana-manana jeung teu puguh naon-naonna. Satuluyna kalawan tekad anu masih keneh panteng si Gantar mampu ngalaksanakeun eta tugas ti Ki Baralak. Kemit cicing terus muja-muja ka siluman di hiji tempat anu lempar teh nu eueuh tatangkalana teh di jero Leuweung Pasir. Sanajan berat, sanajan ngarasa kesel jeung sieun sabenerna mah pada akhirna mah si Gantar mampu cenah ngalaksanakeun eta pagawean. Kira-kira wanci carancang tihang geus katenyo cenah alam rada caang malahan mah manuk oge geus kadenge ti tadi keneh komo cenah hayam mah sanajan hayam leuweung di sabenerning eta tempat geus disarada ciciren yen waktu peuting geus kaliwat muru ka waktu isuk. Si Gantar satuluyna mah ninggalkeun eta tempat nu disebut ceuk si Aki Baralak mah Patamanan lawang saketeng lawang antara
alam manusia jeung alam siluman. Satuluina si Gantar ini cenah ninggalkeun eta tempat geus puguh caang mah. Manehanna teh teu poho. Wadah nu diomat-omatan tuluy kudu namprak teh. Tiki baralak terus we dilaksanakeun. Tetep eta wadah teh namprak. Tika si Gantar balik deui ka saung Ki Baralak. Sanggeus kitu mah si Gantar diuk deui we ngasongkeun nuna deui kana eta wadah. Beneran pisan dihareupeun Ki Baralak sakumaha samemehna. Jika nama Ki Baralak ge tiga nu teu ingkah cenah di eta tempat teh. Di eta tempat teh si Gantar mah can nangtukeun teu bisa mastikeun nah Ki Baralak pinah atawa hanteuna, tapi yakin dina ujaring ieu carita bener cenah Ki Baralak teh teu incah, bener-bener niuk we sapeupeting teu sare tuluy-tuluy cenah nalingakeun sanajan bari ti kajauhan kana kaayaan si Gantar anu kumanehna diutus ngalaksanakeun pagawean ti manehanana teh. Sanggeusna si Gantar diuk deui jeung nuna deui kana wadah kendi leutik teh Ki Baralak nyarita. Awas pisan. Anjeun masih keneh ditarima hirup di alam dunya. Artina mah masih diizinan ku Ratu Silewu ngararasakeun harta anu masih keneh dipercayakeun ke anjeun. Sabab sama mehna balik deui wae aduh. Cek aki oge anjeun mah teu salah. Niat anjeun tetep teukeun. Nah, urusan pamajikan anjeun mah eta ku anjeun we bereskeun. Sakumaha sama mehna ku aki geus dibejakeun ka anjeun. Tah ayeuna eta kan dibawa ku anjeun ka imah balik. Tuluy anjeun usian cai eta kendi teh. Geus kitu bawa doi tirakat eta kan dianu geus dieusian cai teh. Sakumaha biasana we di kamar panyepen anjeun. Giger ku ojong anyut ku naros samemehna ku aki dipikeun ka anjeun. Tambahan ojong istilahna mah eta naon gitu ngaranna teh aduh poho doi. Naon atuh Ki sok aduh aki masa tanggal-tanggal teuing. Tong encegan atuh aki teh sok poho. Ku eta naon teh sasajen poho doi. Sasajen. Sapuratina we ditamahan jeung parupuyan. Ulah poho cenah menyanu teh. Sabab kitu lain samemehna oge ku aki geus dititah ka anjeun teh. Sok kemitan deui eta cai anu aya dina jero kendi teh. Tika sapeuting bari tuluy-tuluy anjeun. Sabisa-bisa lamun kaayaan teu keur sare mah samat-samat ngaran Ratu Silewu. Nah sanggeusna kitu eta cai teh campurkeun cenah asup kana beuteungna jalma anu diincar ku anjeun rek dibikeun ka Ratu Silewu. Kumaha carana mah eta mah. Nah rek kana cai diinumkeun atawa rek dicampurkeun kana kadaharan teu paduli eta mah. Nu penting mah aya sabagian tina cai anu aya di jero kendi anu geus ku anjeun tadi kitu teh. Dikemitan deui kainum ku jalma anu rek disarenkeun jadi tumal. Kumaha ngarti anjeun. Nya Ki gartos. Kumaha lamun gagal Ki? Bahasa gagal. Kudu lungsur langsar kudu hasil. Lamun anjeun gagal tika 40 poe ti ayeuna can meunang keneh jalma anu bisa disarenkeun ka Ratu Siluman wayahna meureun. Dina peutingan ka 41 anjeun bakal dibawa ka ieu alam siluman rek dicokot ku Ratu Silewu. Kebeg si Gantar ngagebeg sieun cenah lamun tika manehanana dicokot dibawa ka alam siluman mah malahan mah langsung we mikir manehana teh saha cenah anu kira-kira rek disarenkeun ka Ratu Siluman teh. Geus ayeuna mah tong loba carita deui. Sok tinjau deui kopi pahit deui. Geus kira-kira meujahna diinum sok beakeun inum. Aki geus teu hayang loba carita deui jeung anjeun. Lain aki mung nulungan ka anjeun.
Tapi masalahna aya dina diri anjeun sorangan, dina kahirupan anjeun sorangan kitu cok aki mah. Jika nu loba carita Ki Baralak nitah ka si Gantar ninyuh deui cenah kana kopi pahit sakumaha anu samemehna. Si Gantar kalawan teu loba carita komo geus ngadenge cenah. Ki Baralak ngarasa kesel ka manehanana, tapi aya alusna cenah. Ieu Ki Baralak teh haat keneh bisa narima keneh ka manehanana jeung daekeun keneh nulungan ka manehanana. Si Gantar teu loba carita tuluy linyuh kana kopi. Sanggeus kitu mah kira-kira bisa diinum mah leguk-leguk cenah. Eta kopi teh diinum we sanajan bari rada panas keneh oge teu burung beak. Aya ku kitu sanggeusna eta kopi diinum, rasa capek ti kamari keneh leumpang nu sakitu jauhna. Malahan mah dituruykeun kudu cenah kemit teu sare sapeuting jeput kalawan ngalawan perkara-perkara anu pikasieun jeung tirisna peuting. Tunu capek jeung eueuh tanaga teh lebih ilang tanpa karasa ku si Gantar mah ayeuna teh seger we jeung jagjag ngarasa awakna teh sakumaha manehanana geus kaayaan seger teh. Kumaha ayeuna karasana kadenge Ki Baralak nyarita. Satuluyna si Gantar ngajawab, segar pisan Ki, teu leungit, capek ilang, tanaga parulih deui. Berarti eta kopi teh masih kena aya maunatna ka anjeun. Halus we eta mah milik keur anjeun. Sok jadikeun modal. Eta tanaga teh jang balik ka imah. Jong ingat omongan aki nu tadi wayahna kudu dilaksanakeun. Eta mah ngagantung kana paniatan anjeun. Ari we hayang masih keneh ngarasakeun nikmatna harta di alam dunya, sok laksanakeun. Kacaaba beda deui caritana lamun anjeun geus ngarasa honcawang jeung geus arek ingkar kana janji. Kitu cenah jeung Ki Baralak teh. Satuluyna mah Ki Baralak teh cekes cenah nyudutkeun kana rokona tuluy diseuseup bangun nu nikmat pisan. Singkat carita teu lila tidinya si Gantar tuluy pamitan cenah ka Ki Baralak sajarek balik deui ka lemburna. Teu dicaturkeun lilana di jalan, nyaho-nyaho si Gantar teh geus balik deui we ka imahna. Den Gantar satuluyna peuting eta keneh sanggeusna datang nyaba ti gunung pasir ti sauna Ki Baralak langsung we cenah dina kaayaan peutingna teh tirakat deui di kamar pacempen teh. Samang-samang sanggeus nepi ka imah keur maeukeur cenah pamajikanana teh geus 3 peuting jeung harita acan balik keneh punduh teh balik ka imah kolotna balik ka imahna pitohana si Gantar. Dina kaayaan isukna sanggeusna tirakat deui cenah sakumaha nu diomongkeun ku Ki Baralak teh yen manehanana kudu ngeusian kana cai kana kendi nu tuluy tirakat deui. Eta perkara teh geus dilaksanakeun ku si Gantar. Si Gantar kaluar ti kamar panyepelna tuluy diuk cenah dina kursi di rohangan tengah. Tidinya langsung we katingali si Aki Lanjang teh nyampeurkeun bari bawa kana susuguh sarupaning kadaharan kopi jeung baturna. Suruput cenah si Gantar teh nguyup kana kopina diinum saeutik-saeutik puguh ge rada panas keneh. Satuluyna manehna nyarita, Ki, jadi sadila ieu teh pamajikan kuring teh balik wae eta teh Ki. Ngaden eta teh atuh tingali ka itu tepangan ka bumina mertua bilih hayana naon jong deui kerang sae we upami diantep mah. Ceuk Ki Lanjang teh saperti kitu. Areki sabenerna mah sabab kuring karasa
Ayeuna biasa nama paling lila oge sapeting kaduana geus buru balik deui lamun kaayaan punung saperti kitu ge tapi ieu geus tilu peuting ngan kuring teh ieu teh aya pagawean keneh ki jadi acan tenang lamun can beres mah jadi iki lamun geus puguh pagawean beres karena kuring rek diteang di ka lemur mitoha ka itu malahan bae lagi arek angkat deui alah arek angkat deui ka mana ada teh aya keperluan lagi hakim atau hayang nyaho sabab lamun kuring dicaritakeun jeung dijelaskeun oge moal jauh ti kana moal jauh tina urusan usaha laki tah kitu nakinya bisi salila kuring kuring ditinggalkeun teh kaya pamajikan datang atawa anu nanyakeun ka kuring wangkongkeun we kuring keur usaha gitu keur biasa we neangan nuluykeun kan lalampahan beuneunan da mesing sagede gunung oge ari harta mah keukeuh we kudu di naonnya kudu diteangan deui sabab beunang dipake kan aya beakna lamun teu diusahakeun mah aya palebah kitu mah beunang akib ge ngarti beunang mohon nah tos ari kana kitu mah ceuk lanjang teh teu loba carita waktosna parantos cekap kanggo episode nu ayeuna kumaha lajengan jariosna manganya dilajeng wae dina video-video saterasna wilujeng patepang deui Peramio.